Bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu ari anu kadalapan. Al-karahatu eta kapaksa. Wahia jeung ari ieu karahah didul iradati eta lalawanan sifat iradat. Payastahilu maka mustahil alaika Allah Ta'ala naon ayyujida. Yen ngayakeun Allah syai'an kana hiji perkara minal alami anu tetep tina alam ma'a karohatihi sarta kapaksana Allah lahu kana itu adami iradatihi tegesna henteu ngersakeunana Allah. Nomor kadalapan tina sifat anu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta sifat karohah. Karohah hartina kapaksa. Ieu karohah teh mangrupakeun lalawanan tina sifat iradat. Jadi maksudna mustahil ceuk akal Allah kapaksa. Atuh lamun saumpama mustahil ceuk akal Allah kapaksa, maka mustahil Allah ngayakeun ieu alam barijeng tanpa iradat anjeunna. Seperti kapaksa Allah ngayakeun ieu alam, eta teh hukumna mustahil. Musonib mere tafsir nafsiran kana lapad ma'a karohatihi teh ku lapad adamu iradatihi. Naon sabab pangna perlu ditafsiran ku lapad adamu iradatihi? Sabab bisi disangka bahwa nu dikarepkeun nu dimaksud ku karohah teh nyaeta hukum syara, bahasa urangna makruh gitu. Maka pikeun nolak ieu sangkaan maka musonib nafsiran kana lapad ma'a karohatihi ku lapad adamu iradatihi. Tingali sarahna dina qauluhu adami iradati lahu tegasna kana itu wa inna ma'ata jeung pastina ngadatangkeun musonib bihada tafsiri kana ieu tafsir lil ihtiroji karena ngaraksa minal karohati tina karohah asyariyati nu bangsa syara wa minal karohati jeung tina karohah bimakna ba'di syai'i kalawan makna sawareh perkara wa adamil maili jeung teu condong ilaihi kana itu pal makhluqatu pal maujudatu maka ari pirang-pirang anu aya al mumkinatu pirang-pirang anu mungkin aujada eta geus ngayakeun ha kana itu maujudat sa Allah Ta'ala bi iradatihi kalawan kersana Allah wahtiarihi jeung ikhtiarna Allah wayu tasala kulantaran mustahil ceuk akal Allah ngaayakeun kana alam bari kapaksa, maksudna kapaksa ceuk tadi ge henteu dikersakeun ku Allah, maka pasti sakabeh maujudat anu kaasup kana barang mungkinat eta Allah geus ngayakeun kana eta maujudat kalawan kersa anjeunna, kalawan iradat anjeunna jeung kalawan ikhtiar anjeunna. Mata geuningan lamun bahasa muhtar atawa ikhtiar teh sok dilogatan dihartian karep sorangan, pamilihna sorangan gitu. Wa yujad wa yukhadu jeung dicokot min wujubil iradati tina wajibna sifat iradat lahu ka Allah Ta'ala bari malur Allah naon anna wujudal makhluqati saestuna ayana pirang-pirang makhluk laisa eta teu aya itu mawujud bitori kita lili eta tetap kalawan jalan ngelatan
wala bitariqit tab'i jeung lain kalawan jalan watek. Bisa dipaham tina wajibna Allah Ta'ala cek akal kasifatan ku sifat iradat dipahamna kieu bahwa ayana ieu makhlukot eta lain ku perjalanan taklil elat jeung lain ku perjalanan tob'i watek. Naon sababna pangna bisa dipaham tina wajibna Allah kasifatan ku sifat iradat yen ayana ieu makhlukot eta lain ku perjalanan elat jeung lain ku perjalanan tob'u watek. Sabab lamun mah ayana makhluk kalawan perjalanan elat atawa ku perjalanan watek tabeat maka pasti alam teh kodim. Kali deui lamun ayana makhlukot kalawan perjalanan taklil atau kalawan perjalanan watek maka pasti bakal nerapkeun kana kodimna makhlukot, kana kodimna alam. Sedengkeun ayeuna lamun dikira-kirakeun makhlukot kodim maka pasti eta alam moal kataalukan ku sifat iradat. Sedengkeun mustahil ieu makhlukot henteu kataalukan ku sifat iradat. Ayeuna naon sababna pangna keur nalika dikira-kirakeun ayana makhlukot ku perjalanan taklil atau ku perjalanan watek bisa nerapkeun kana kodimna eta makhlukot. Sabab lamun dikira-kirakeun Allah jadi elat sedengkeun makhlukot eta jadi maklulna, atuh antara elat jeung maklul eta teh kudu hasil muqaranah pi zaman bebarengan dina waktuna. Lamun ayeuna kudu bebarengan dina zaman maka umpama Allah kodim maka misti makhlukot oge anu jadi maklulna eta oge kodim. Sedengkeun kodimna makhlukot eta dihukuman mustahil. Sabab lamun dikira-kirakeun makhlukot kodim maka misti moal rek kataalukan ku sifat iradat. Sedengkeun deui mustahil ayana makhlukot henteu kasifatan ku sifat iradat. Maka ari mustahil maka pasti ayana ieu makhlukot eta bi iradatillah wa ikhtiyarihi. Wal parku jeung ari bedana bainahuma antara bitariqit ta'lil jeung wala bitariqit tab'i annal mawjuda eta saestuna mawjud bitariqit ta'lili kalawan perjalanan ta'lil perjalanan ngelata kullama wujidat samang-samangsa dipanggihan naon illatuhu elatna itu mawjud wujida tah dipanggihan itu mawjud min ghairi tawakkufin bari teu ngadago ala syai'in kana hiji perkara akhara anu sejen ka harkatil usbu'i saperti usikna pirang-pirang ramo fa innaha maka saestuna itu harakatil usbu' ilatun eta jadi elat li harkatil khatimi kana usikna cincin usikna ali mata wujidat samang-samangsa dipanggihan itu ilat
wujidat tah dipanggihan naon asaniatu anu kaduana min ghairi tawakupin bari tetep henteu ngadago ala syai'in kana perkara akhara anu sejen. Perbedaanana antara ta'lil ala tariqit ta'lil jeung ala tariqit tab'i. Anu duanana oge eta teh di hukuman mustahilna. Kieu bedana. Ari perjalanan ta'lil mah di mana-mana wujud elat maka nerapkeun kana wujud maklul. Deui di mana-mana aya elat maka nerapkeun ngamistikeun kana ayana maklulna. Bari jeung wujudna si maklul teh teu mikabutuh kana naon-naon salianti kana elat wungkul. Sehingga eta elat mere tapak. Maksudna mere tapak nyaeta nyieun sorangan kana maklulna. Contoh saperti robahna ramo. Robahna ramo eta teh jadi elat kana robahna ali. Tur mere tapak robahna ramo kana robahna ali. Sehingga usikna ramo bisa nyieun sorangan kana robahna ali. Kalawan maksud robahna ali eta henteu didamel ku Allah Ta'ala. Sehingga samang-samangsa aya robah ramo maka misti kudu aya robah ali kalawan tanpa mikabutuh kana wasitoh naon-naon. Maka nu sarupa kitu dingaranan ala tariqit ta'lil atawa ala wajhit ta'lil. Mun diurang ayeuna sapertikeun robahna sirah maka jadi elat kana robahna kopeah gitu. Maka samang-samangsa robah sirah misti kudu aya robah kopeah kalawan tanpa mikabutuh kana wasitoh naon-naon. Tah nu kitu teh dingaranan ala wajhit ta'lil atawa ala tariqit ta'lil. Maka ieu ala tariqit ta'lil teh eta di hukuman mustahil. Naon sababna? Sabab cekaol anu bener mah bahwa robahna ramo jeung robahna ali, robahna sirah jeung robahna kopeah eta duanana didamel ku Allah. Tegesna kata alukan ku sifat irodatna Allah Ta'ala. Wa annal mawjuda jeung saestuna anu aya bitariqit tab'i kalawan jalan watak yatawaqqafu eta ngadago itu mawjud ala syartin tifa imaniin kana syarat narima eueuhna anu nyegah. Kanari saperti seuneu fa innaha maka saestuna itu nar la tuhriku eta moal ngaduruk itu nar illa bisyartil mumasati kajaba kalawan syaratna antel lil hatobi kana suluh. Wan tipa il balali jeung narima eueuhna baseuh alladzi anu huwa anu ari itu alladzi almaniu eta anu nyegah minih rokiha tina ngadurukna itu nar. Pannaru maka ari seuneu tuhriku eta ngaduruk ieu nar bitobiatiha kalawan watekna itu nar ingdal qailina mungguh anu nyarita kabeh bitobiati kalawan tabeat la'ana muga ngalaknat hum ka itu qailin saha Allahu Gusti Allah.
Ari perjalanan tobeat mah perjalanan watak ieu mah mika butuh kana ayana syarat jeung euweuhna mani euweuhna anu nyegah. Contoh saperti seuneu tah datiahna eta seuneu teh nutungkeun tapi bisa soteh eta seuneu nutungkeun kalawan syarat umpama eta seuneuna antel jeung suluh. Sabab lamun seuneuna teu antel jeung suluh mah maka eta suluh teh moal kaduruk moal tutung. Nomor kadua kudu euweuh tina mane buktina lamun mah eta suluhna garing maka bakal tutung. Tapi lamun ayeuna suluhna baseuh maka eta seuneu moal bisa ngaduruk kana eta suluh. Tah ieu teh nurutkeun jalma-jalma anu ngabogaan patekadan sarupa kitu gitu. Jadi seolah-olah seuneu teh nyieun tutung ku tabeatna. Seolah-olah sangu teh dahar nyieun wareg ku tabeatna eta kejo gitu. Kumaha atuh ari kaol nu bener? Balil haqqu balita ari anu bener mah annallaha eta saestuna Allah ta'ala bari maro Allah yakhluqu eta anu ngadamel Allah al ihraqa kana ngaduruk bil hatobi dina suluh ingda mumasatihi dina nalika keunana itu hatab annaro kana seuneu. Kama yahluku seperti yang ngadamel Allah harkatal khotimi kana usikna ali ingda wujudi harkatil usbu'i dina nalika ayana usik pirang-pirang ramo leungeun pala wujuda maka teu aya wujud eta tetep lisaiin karena hiji perkara bitalili kalawan ngelatan kalawan elat wala jeung teu aya wujud bitob'i kalawan watak hilapan bari nyulayaan lil qailina ka anu nyarita kabeh bidalika kana itu bitob'i. Ceuk patekadan anu hak mah patekadan anu bener kieu eta teh Allah Ta'ala ngadamel kana tutung dina suluh dina nalika antelna eta suluh kana seuneu maka pasti eta seuneu teu mere tapak naon-naon teu mere tapak sama sakali kana nutungkeun suluh. Jadi tetep anu nutungkeun kana suluh mah eta teh Gusti Allah. Eta kaul anu bener patekadan anu hak mah. Ieu teh eueuh bedana jeung Allah Ta'ala ngadamel kana robahna ali dina nalika robahna ramo. Sehingga robahna ramo teu mere tapak naon-naon kana robahna ali. Tetep robahna ali kata alukan ku irodatna Allah Ta'ala. Jadi kesimpulanna mah masalah robahna ali jeung robahna ramo eta duanana oge pada didamel ku Gusti Allah. Kulantaran anu nutungkeun teh eta wungkul ku Allah kitu deui anu ngarobahkeun kana ali oge eta teh Allah hartina didamel ku Allah maka pasti pala wujuda li syai'in bitalil wala bitob'i maka moal wujud moal aya hiji perkara boh ku perjalanan taklil atawa ku perjalanan tobeat ieu numutkeun kaol hak
wa yastahilu jeung mustahil alaika Allah taala naon ayakuna yen bukti Allah ilatan eta jadi elat bil alami dina ieu alam nasaa anu bijil ieu alam anhu tina itu ilah bigorih tiarihi kalawan lian pamilih Allah aw yakuna atawa bukti Allah tabiatan eta jadi watak wujida anu dipanggihan naon al-alamu alam bitobiatihi kalawan watakna Allah tanajaha maha bersih saha Allah Gusti Allah andalika tina itu tobiatihi wa ta'ala jeung maha luhur Allah uluan tegasna maha luhur saestuna kabiron tur maha agung mustahil ka Allah bahwa ayana Allah Ta'ala teh eta jadi elat kana ayana alam anu kaluar eta alam ti Allah kalawan tanpa irodat kalawan tanpa kersa anjeuna atawa kalawan ikhtiarihi kalawan pamikarepna Allah jeung deui mustahil Allah Ta'ala jadi tobeat anu wujud alam ku tobeatna Allah Ta'ala kalawan tanpa irodat jeung ikhtiarna Allah naon sabab pangna mustahil ayana Allah jadi elat atau jadi tobeat kana alam sabab lamun dikira-kirakeun Allah jadi elat atau jadi tobeat kana ayana alam sedangkan alam jadi maklulna maka pasti cek akal eta alam di hukuman kodim pangna pasti di hukuman kodim eta alam sabab hubungan antara elat mun tadi elat teh Allah jeung maklulna alam cek tadi oge maka bakal aya korenah pi zaman babarengan dina waktu kulantaran bakal aya mukoronah pi zaman atuh umpama elat kodim maka pasti nu jadi maklulna oge eta kodim elat teh Allah contoh nu bieu elat teh Allah maklulna alam lamun ayeuna elat nyaeta Allah teh kodim maka nu jadi maklulna tegasna alam eta oge pasti kodim gitu matak Allah teu jadi elat karena ayana alam malah deui lamun dikira-kirakeun Allah jadi elat atau jadi tobeat karena alam tuluy alam jadi maklulna maka bakal nerapkeun kana anyarna Allah gitu naon sabab pangna bakal nerapkeun kana anyarna Allah sabab alam anu maklul teh ya alam teh anyar maka pasti Allah oge elatna eta teh dihukuman naon anyarna gitu sabab ceuk tadi oge hubungan antara elat jeung maklul eta teh aya hukum mukoronah pi zaman sedengkeun ayeuna kodimna alam eta dihukuman mustahil naon sabab pangna alam dihukuman mustahil sabab eta alam teh sok robah atuh samang-samangsa alam sok robah maka pasti ayana alam dihukuman anyarna samang-samangsa alam anyar maka pasti ayana alam eta biirodatillah wahtiarihi samang-samangsa ayana alam eta ku irodatna Allah maka mustahil ayana alam jadi elat jeung jadi tobeat kana alam kali deui samang-samangsa ayana alam eta ku irodatna Allah maka mustahil ayana Allah jadi elat jeung jadi tobeat kana ayana alam atas aturan nu kasalapan al jahlu eta bodoh payastahilu maka mustahil
alaika Allah ta'ala naon al jahlu bodoh bimumkinin kana anu mungkin minal mumkinati tina pirang-pirang perkara anu mungkin sawaun sarua bae kana bukti itu jahlu basiton eta bodoh basit bahwa jeung ari itu basit adamul ilmi eta teu aya kanyaho bisyai'i kana hiji perkara au murakaban atawa bodoh murakab bahwa jeung ari murakab idraku syai'i eta ngarti kana hiji perkara ala khilafi ma netepan kana nyulayaan perkara huwa anu ari itu ma alaihi eta tetep dina itu syai' nomor kasalapan sifat anu mustahil di Allah teh nyaeta sifat al-jahlu hartina bodoh. Jadi mustahil cek akal Allah bodoh teu uninga kana sakabeh mumkinat. Jadi misti wajib cek akal Allah uninga kana sakabeh mumkinat sehingga hiji-hiji na fardin min afrodil mumkinat eta sadayana kauninga ku Allah. Jadi mustahil lamun Allah henteu uninga. Masalah jahlu mah naharek jahlul basit. Ari jahlul basit mah sama sakali eueuh kanyaho gitu. Atawa jahlul murakkab. Ari jahlul murakkab mah teu nyaho kana hiji perkara cek bahasa sejenna mah nyaho atawa manggihan kana hiji perkara ngan pamanggihna teh sulaya jeung buktina teu akur lah jeung buktina ta eta jahlu gitu. Murakkab rek jahlu basit rek jahlu murakkab duanana eta dihukuman mustahil ka Gusti Allah. Wa yastahilu jeung mustahil alaika Allah taala naon al-ghaflatu poho wa zuhulu jeung tegasna poho wa hadza jeung ari jahlu didul ilmi eta lalawanan sifat ilmu. Samemeh mastikeun makna anu dimaksud maka perlu dikanyahokeun heula nu dingaranan goplah jeung zuhul. Nurutkeun sawareh para ulama mah masalah goplah jeung zuhul teh eta kaasupkeun kana kalimah tarodub. Jadi makna nama sahiji nyaeta poho ngan pohona poho anu teu banget gitu. Sehingga lamun hiji jalma anu goplah jeung anu zuhul eta teh bakal inget deui kungan sakadar dibejaan sehingga teu mikabutuh kana kudu kasab anyar-anyaran deui. Contoh sapertikeun umpamana imam dina salat maca surat Al-Qadar inna anzalnahu. Kari-kari di tengah-tengah bacaan surat poho tuluy ku makmum di bejaan maka eta si imam jadi bisa nuluykeun deui tanpa mikabutuh kana ngapalkeun deui. Tah nu sarupa kitu mah dingaranan goplah atawa zuhul poho ngan pohona anu henteu banget. Beda jeung nisyan. Sabab ari nisyan mah eta teh poho anu banget. Sehingga lamun hiji jalma hayang apal deui maka misti kudu kasab anyar-anyaran deui. Tegasna mah kudu ngapalkeun deui teu cukup kungan sakadar dibejaan ku batur. Tah
sabada kapaham ngaran goflah jeung zuhul, maka maksudna materi kata wayastahilu alaihi ta'ala al-goflatu wa zuhul teh kieu. Mustahil Allah poho kana ngayakeun ieu makhlukot. Naon sabab pangna mustahil terjadi poho ka Allah? Sabab eta poho teh bakal nganapikeun kana uninga. Uninga teh ilmu teh. Jadi eta poho bakal nganapikeun kana uninga atawa nganapikeun kana ilmu. Nah, ieu sifat jahlu teh mangrupakeun lalawanan tina sifat ilmu. Jadi wajib ceuk akal Allah uninga kana sakabeh maklumatna. Naha maklumatna mah rek wajibat saperti dat Allah Ta'ala jeung sifat-sifatna, atawa rek anu mustahilat atawa rek anu jaizat nyata makhlukot. Sehingga sakabeh maklumat eta kainkisab ku sifat ilmuna Allah. Samangsa-mangsa wajib Allah Ta'ala uninga kana sakabeh maklumatna, maka mustahil cek akal Allah jahlu. Allah teu nyaho teu uninga kana maklumat. Teteh hukumna mustahil. Ningali jajaran ka-10 ti luhur. Wa atfu zuhuli jeung ari ngaatapkeun lapad zuhul alal goflati kana lapad goflah. Kila eta dicaritakeun naon lapad atful muradif. Eta tetep tina ngatapkeun muradif. Wakila naon min atfil am alal khas. Li anal goflata karena saestuna goflah zawalus syai'i eta leungit hiji perkara minal kuwati tina kakuatan al mudrokati anu bisa dipanggihan pakot tungkul. Wa zuhula jeung saestuna zuhul zawaluhu eta leungitna itu minha tina itu mudrokah pakot tungkul. Aw minha atawa tina itu mudrokah. Wa minal hafidati jeung tina hafalan. Wakila jeung dicaritakeun naon min atfil khas alal am. Li anal goflata karena saestuna goflah hiya eta itu goflah al ghaibatu eta leungit anis syai'i tina hiji perkara. Sawaun sarua bae sabako naha miheulaan naon asyuuru nyaho bihi kana itu amla atawa henteu itu sabak. Wa zuhulu jeung ari zuhul wa zuhula jeung saestuna zuhul al ghaibatu eta leungit anhu tina itu ba'da syuuri dina sabadana nyaho bihi kana itu al-hadiyata al-asyiratu ari anu ka-10na al-mautu eta maut wa huwa jeung ari maut didul hayati eta lalawanan sifat hayat. Al-hadiyata asyara ari anu ka-11na as-somamu eta torek wa huwa jeung ari somam didus sam'i eta lalawanan sifat sama. As-saniyata asyara ari nu ka-12na al-umyu eta lolong wa huwa jeung ari umyu didul basori eta lalawanan sifat basor. As-salisata asyara ari anu ka-13na al-kharsu eta pireu wa fi maknahu jeung eta tetep dina maknana itu kharsu al-bukmu ari pireu wa huwa jeung ari kharsu didul kalami eta lalawanan sifat kalam. Nomor ka-10 tina sifat anu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta maut. Maut eta mangrupakeun lalawanan sifat hayat.
Tuluy nomor ka-11 nyaeta somam hartina torek. Jadi sarua lah jeung nu tadi mustahil cek akal Allah torek. Jadi urang sadaya salaku jalma mukallaf wajib kudu nekadkeun kana mustahilna Allah torek. Sehingga akal urang moal ngartieun kana torekna Allah. Jadi misti cek akal Allah ngadangu. Kalayan maksud sakabeh barang anu mawujudat eta narima pertela ku samana Allah. Tah ieu sifat as-somam teh mangrupakeun lalawanan tina sifat as-sam'u. Nomor ka-12 sifat nu mustahil di Allah teh nyaeta al-umyu hartina lolong. Ieu umyu mangrupakeun lalawanan tina sifat basor. Jadi maksudna mustahil cek akal Allah Ta'ala lolong. Sehingga akal teu ngartieun kana lolongna Allah. Nomor ka-13 sifat nu mustahil dina hakna Allah teh al-khorsu. Al-khorsu teh nyata pire. Jadi maksudna mustahil cek akal Allah pire. Ieu khorsu mangrupakeun lalawanan tina sifat kalam. Ar-rabi'ata asyara ari nu ka-14 kaunuhu ta'ala ajijan eta sifat kaunuhu ajijan. Wa huwa jeung ari kaunuhu ajijan didu kauni ta'ala qadiran eta lalawanan sifat kaunuhu qadiran. Al-khamisata asyara ari nu ka-15 kaunuhu ta'ala karihan eta sifat kaunuhu karihan. Wa huwa jeung ari kaunuhu karihan didu kauni ta'ala muridan eta lalawanan sifat kaunuhu muridan. As-sadisata asyara ari nu ka-16 kaunuhu ta'ala jahilan eta sifat kaunuhu ta'ala jahilan. Wa huwa jeung ari kaunuhu jahilan didu kauni ta'ala aliman eta lalawanan sifat kaunuhu aliman. Ieu rek mertelakeun sifat-sifat anu mustahil dina hakna Allah anu mangrupakeun tina lalawanan sifat maknawiyah. Jadi nomor ka-14 sifat anu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta kaunuhu ajijan. Artina ayana Allah anu apes. Jadi maksudna mustahil cek akal ayana Allah eta anu apes. Sehingga akal moal ngartieun kana buktina Allah eta anu apes. Ieu kaunuhu ajijan mangrupakeun lalawanan sifat kaunuhu qadiran. Nomor ka-15 tina sifat anu mustahil dina hakna Allah teh kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan mangrupakeun lalawanan tina sifat kaunuhu muridan. Jadi maksudna mustahil cek akal buktina Allah eta anu kapaksa dina nangtukeun sakabeh perkara anu keuna kana barang mungkin. Nomor ka-16 tina sifat nu mustahil na hakna Allah teh nyaeta kaunuhu jahilan. Artina buktina Allah anu bodoh. Ta ieu kaunuhu jahilan teh mangrupakeun lalawanan tina sifat kaunuhu aliman. Jadi maksudna mustahil cek akal buktina Allah eta anu bodoh. Jadi mustahil cek akal Allah teu uninga kana sakabeh maklumat. As-sabi'ata asyara ari anu ka-17 kaunuhu ta'ala mayitan eta sifat kaunuhu mayitan. Wa huwa jeung ari ieu kaunuhu ta'ala mayitan didu kauni ta'ala hayyan eta lalawanan sifat kaunuhu ta'ala hayyan. As-saminata asyara ari nu ka-18 kaunuhu ta'ala as-soma eta sifat kaunuhu ta'ala as-soma. As-soma eta anu torek. Wa huwa jeung ari ieu kaunuhu as-soma didu kauni ta'ala sami'an eta lalawanan sifat kaunuhu sami'an. Atasiata
asyara ari nu ka-18 na kaunuhu ta'ala a'ma eta sifat kaunuhu ta'ala a'ma wa huwa jeung ari kaunuhu a'ma didukoni eta lalawanan buktina Allah ta'ala basiron eta anu ningal. Al isruna ari anu ka-20 na kaunuhu ta'ala abkama eta sifat kaunuhu ta'ala abkama eta anu pireu. Wa pi maknahu jeung eta tetep dina maknana itu abkama al khorsu ari pireu wa huwa jeung ari ieu kaunuhu abkama didukauni ta'ala mutakaliman eta lalawanan sifat kaunuhu ta'ala mutakaliman. Al isruna pahadihil isruna maka ari ieu anu 20 kulluha tegas sakabehna isruna mustahilatun eta pirang-pirang anu mustahil alaihi ka Allah ta'ala bari malur Allah. Nomor ka-17 tidak sifat anu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta kaunuhu ta'ala mayitan. Ieu teh mangrupakeun lalawanan sifat kaunu hayan. Jadi maksudna mustahil cek akal buktina Allah eta anu maot. Nomor ka-18 sifat nu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta kaunuhu as-soma. Kaunuhu as-soma mangrupakeun lalawanan sifat kaunuhu samian. Jadi maksudna mustahil cek akal Allah torek. Nomor 18 anu mustahil di Allah teh nyaeta kaunuhu a'ma. Ya kaunuhu a'ma mangrupakeun lalawanan kaunuhu basiron. Jadi maksudna mustahil cek akal Allah eta lolong. Sehingga akal moal ngartieun lamun Allah lolong. Nomor ka-20 tina sifat nu mustahil na hakna Allah teh kaunuhu abkama. Ya kaunuhu abkama mangrupakeun lalawanan tina sifat kaunuhu mutakaliman. Jadi maksudna mustahil cek akal Allah pireu. Ieu sifat nu 20 anu mangrupakeun lalawanan tina anu 20 sifat anu wajib di hakna Allah. Tah ieu lalawanan anu 20 teh kabehanana mustahil di hakna Allah. Sehingga akal moal ngartieun kana Allah kasifatan ku sifat mustahilat anu ieu 20. Wa'lam jeung kudu apal anjeun ana dalila kula wahidin kana saestuna dalil saban-saban hiji-hijina minal isrina anu tetep tina anu 20 al wajibati anu wajib yusabbitu eta netepkeun itu dalil ha kana itu isrina lahu ka Allah ta'ala wa yunfi jeung nganapikeun anhu ti Allah naon diduha lalawananana itu isrina. Perlu dikanyahokeun ku urang sadaya bahwa dalilna anu nuduhkeun kana hiji-hijina tina sifat 20 anu wajib dina hakna Allah eta teh netepkeun kana kasifatanana Allah ku sifat anu 20. Jeung eta dalil teh nganapikeun atawa ngeuweuhkeun kana lalawananana tina sifat anu 20 anu wajib dina hakna Allah. Tegasna mah ngeuweuhkeun kana sakabeh sifat mustahilat anu mangrupakeun lalawanan tina sifat 20 anu wajib dina hakna Allah. Contoh sapertikeun dalil hudusul alam. Hudusul alam anu ngadalilan kana wujudna Allah tah eta hudusul alam teh nganapikeun kana adamna Allah. Anu mana
eta al adam teh mangrupakeun lalawanan tina wujud. Atawa sapertikeun umpamana dalil annahu law kana ajijan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Ieu teh ngadalilan kana wajibna Allah kasipatan ku sifat kudrot. Tah eta dalil teh nganapikeun kana didna, nganapikeun kana lalawanana kudrot. Buktina ngeuweuhkeun kana apes atawa ajuna Allah. Saterusna pokona mah kabeh sifat anu 20 anu wajib di Allah eta sakabeh dalilna teh hiji netepkeun kana yen Allah kasipatan ku sifat anu wajib jeung eta dalil teh ngeuweuhkeun kana lalawananana. Wa adillatus sab'i jeung ari pirang-pirang dalil anu 7 al-ma'ani sifat ma'ani hiya eta ari itu adillatus sab'il ma'nawiyati eta pirang-pirang dalil sifat ma'nawiyah. Pahadhihi maka ari ieu anu kabeh arbauna eta 40 naonana akidatan akidahna. Yajibu anu wajib lahu lillahi pikeun Allah Ta'ala min hatina itu arbauna. Naon isruna 20 wayan tapi jeung narima eueuh anhu ti Allah Ta'ala naon isruna 20. Wa isruna jeung 20 naonana dalilan-dalilna ijmalan anu bangsa ijmali. Kullu dalilin ari sakur-sakur dalil asbata eta netepkeun ieu kullu dalil sifatan kana sifat. Wanapa jeung ngeuweuhkeun ieu dalil didaha kana lalawanana itu sifat. Ari pirang-pirang dalil anu nuduhkeun kana kasipatanana Allah ku 7 sifat ma'ani kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar kalam eta teh mangrupakeun dalilna anu nuduhkeun kana yen Allah kasipatan ku 7 sifat ma'nawiyah. Jadi dalil sifat kudrat eta teh mangrupakeun dalil kana kaunuhu qadiron. Dalil sifat irodat eta teh nuduhkeun kana dalil kaunuhu muridan jeung saterusna nepikeun ka kaunuhu mutakaliman. Pangna dalil anu nuduhkeun kana kasipatanana Allah ku 7 sifat ma'ani eta ngajadikeun dalil anu nuduhkeun kana kasipatanana Allah ku 7 sifat ma'nawiyah. Sabab ceuk ti heula oge kan kieu. Sanajan buktina sifat ma'nawiyah eta lain-lainna deui atawa beda jeung sifat ma'ani. Tetep aya hukum mulajamah akliyah. Pertikeun kudrat jeung kaunu qadiron. Kana teh aya hukum mulajamah sehingga teu sah terpisahna. Teu sah terpisahna teh maksudna kan ceuk ti heula samangsa-mangsa Allah kasipatan ku sifat kudrat maka misti ceuk akal Allah kasipatan ku sifat kaunuhu qadiron. Jadi samangsa-mangsa Allah kasipatan ku sifat ma'ani maka misti ceuk akal Allah kasipatan ku sifat ma'nawiyah. Kulantaran antara sifat ma'ani jeung sifat ma'nawiyah aya hukum mulajamah maka dalilna anu nuduhkeun kana kasipatanana Allah ku sifat ma'nawiyah eta teh dalilna anu nuduhkeun kana kasipatanana Allah ku sifat cukup ku dalil sifat ma'ani we gitu. Sehingga ayana dalil anu nuduhkeun kana kasipatanana Allah ku sifat ma'ani eta ngajadikeun dalil anu nuduhkeun kana yen Allah kasipatan ku sifat ma'nawiyah. Fahadhihi arba'una akidatan yajibu lillahi ta'ala minha isruna. Jadi sakabeh sifat anu geus dicaritakeun ku musannif
Nyata 40 sifat atau 40 akidah, 20 anu wajib dina hakna Allah, 20 sifat anu mustahil dina hakna Allah. Ieu teh mangrupakeun ieu teh sadayana aya 40. Jeung deui wa isruna dalilan ijmalian, jeung 20 dalil anu bangsa ijmali. Sedengkeun hiji-hijina dalil eta netepkeun kana sifat anu wajib dina hakna Allah jeung ngeuweuhkeun kana sifat-sifat anu mustahil dina hakna Allah ku eta dalil teh gitu. Sakitu lah tanbihun wallahu a'lam.